Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa nawara qulubana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Amin. Wasalisuha sareng ari nomor katiluna tina genep. Perkara nu wajibkeun kana adus teh eta al haidu nyaeta haid. Haid teh tulisanna ha iya dod. Bacana haid. Barudak ayeuna mah haid. Karena bahasa anu haid terus haid. Haid itu namanya. Naon haid teh? Wa huwa damun tabi'atun yahruju min aqsa rahmil mar'ati bi auqatin mahsusatin. Darah anu kaluar tina jerona rahim istri dina waktu anu khusus. Nyata sabulan sekali rutinna teh. Aya nu saminggu, anu sapoe, nu 15 poe, anu 2 poe, 3 poe, asal dina kurungan waktu 15 poe eta ngaranna gitulah. Lamun lewat 15 poe sanes head. Lamun kurang 10 poe sanes head kitu tinggalnya. Ku waktu babari ngan kadang aya anu jalmi kaluar darah 2 dinten 3 dinten kan ukuran darah kurang 10 poe eta lain head kada teu pauna teh. Warahmu alingaran rahim. Rahim teh jildatun dahilal parji. Kulit jeraun parji doi kotul pami wasiatul jaub. Rahim teh dilebeuteun parji tina kulit anu sungutna sempit ngan jeung lega. Lamun urang mah kawasnya kawas kukuk. Apa tuh kukuk? Kukuk kan huluna leutik yang huluna alit. Badan tah rahimnya kitu bentukna teh. Nya. Wa pamuha sareng ari sungutna rahim, mulut rahim. Li jihati babil paji di pangkeun paji pisan. Di pangkeun paji pisan. Ya dihulup pihal mani anu pari asup cimani supaya lajeng tos kalbetan cimani nutup mulut rahim teh moal nampi mani anu sejel. Tak kumaha gitu wali hada jarot adatullah berlaku ketentuan Allah Allah yahluqa waladan min ma'i rajulaini. Allah moal mungkin ngadawuh hiji budak ti cimani 2 lalaki moal mungkin. Lamun aya istilah teh mah istri bangor lah. Jadi ieu Salome. Salome teh satu lobang rame-rame misalkan. Hamil ke budak teh pada ngaku ceulina jiga si itu, cenah matana jiga si itu. Moal mungkin gotong royong kitu moal. Sebab anu jadi budak mah teu saurang. Aku saur kelobaan nyaho nu saha teu peugeuna kitu tah. Jadi lamun urang ayeuna jeung suami ibu-ibu. Nyaho 90 kali kikituan mah. Anu jadi teh sekali, jadi mah kitu. Nya. Moal mungkin ayeuna ketika ciman asup kana rahim nutup rahim teh moal rahim deui gitu. Eta. Kayaknya beda jeung istihadoh. Istihadoh mah damun ilatun darah penyakit yahruju min ulki pamumi adarahmi anu kaluar tina urat-uratna parji pi adarahmi ti hanapeun rahim sawaun ahja pada kaluarna akibah haidin amla rek nuturkeun head rek hanteu rek geus balik, rek memeh balik budakna. Istihadoh mah kitu teu aya waktu tertentu darah penyakit. Bisa dikarenakan karena urang ayeuna beban berat, capek tinggal we keluar darah. Lain waktu head itu istihadoh. Atau banyak makan makanan yang mengandung zat-zat kimia keluar darah istihadoh. Kan bisa disangka head pada istihadoh. Istihadoh mah geus salat wajib, puasa wajib. Da ieu senang jemlang kotor, jangan sumpel tutupan dain mah kampi loba roti tawar ya. Tutupan da istihadoh mah sanes head anggar wajib salat, wajib puasanya. Nah.
Nomor kaopatna warobiuha ai nomor kaopatna tina genep etan nipas teh ada mulhoriju akibat pirogiroh milamarati minal hamli darah nu keluar nuturkeun sanes kosongna patuangna tawa rahimna istri sabada hamil sanajan hak ieu mah ngalahirkeun mah walaul kotan sanajan karuron ayeuna kakana 2 bulan kaguguran karuron maksudna kaguguran ayeuna nuturkeun eta nipas sebatan gitu sareng kaluarna samemeh anggeus zaman suci lamun ti barang budak lahir teu aya itu aya geus 15 poe kana keluar head eta mah nya berarti mah teu boga nipas gitu aya jelema teu boga nipas aya budak teh kaluar garing kan kalau garing teh kaluar naon deui teh nipas berarti berarti begitu mah kan kana wajib angkat terus wajib salat wajib ieu terus ngalahirkeun teh wajib salat wajib puasa sabab mah teu boga ni teu boleh maka beunang langsung ku bapa langsung diteang deui beunang kitu mah di mana budak keluar garing teu ka naon budak teh ku paraji bapana teang deui bisa kana mah menang ku menang unggul gitu kalimat kepala kieu waya juju li zaujiha wa tuha teu meunang mana sakalunanya soal haeukeun langsung teang mah teu ideung salah kita teh saperti ngalahirkeun nanti kan kenipas itu ya kenipas tah eta nipas darah nu keluar santos ngalahirkeun ai nipas teh aya anu galibna 40 poe galibna nipas teh 40 poe galibna teman seurna 60 poe aya 2 bulan ya geus lewat 2 bulan masih ke darah keluar lain nipas istihadoh eta mah itu lamun aya pangsakedikna sakecret budak bro lahir set sakedik darah nuturkeun tah pangsakedikna nipas bahkan aya nu teu nipas pisan nya di urang mah galibna teh 40 poe galibna mungkin wae karek 30 poe geus saat biasa jadi gitu karek 20 poe geus saat biasa jadi matak di urang kalobaan lamun rek cukuran budak nih kayak geus 40 poe cenah diekahan sabenerna mah 40 poe di dia mah nipasna masa nipas dai sunat dicukuran sunat ekah di ngaranan poe ka-7 lamun lahir teh tah ulah ngaranan ke poe ka-7 aranana walaupun geus disiapkeun oge ngaran disiapkeun ti mamahna geus disiapkeun tapi poe ka-7 teh sunat di aranan dicukuran rambutna diekahan poe ka-7 ngan urang mah galibna geus ke poe 40 meh ka hiji ngumpulna duitna tina panyawer budak kadua meh jag-jagna indungna cenah pokona teh padahal da ngurus masak mah moal minum nya suku tetangga jeung makolotna misalna kitu atawa aya can duitna jeung meuli domanan ke teu naon dai ekah mah teu wajib harita ngan pamegat domana 2 mun istri hiji nepikeun ka baleg kawajiban kolot eta nya nepi ka baleg geus baleg mah lewat kali itu mah sandekan kae teu mampu kolotna geus ngekahan manehna gitu ngekahan sorangan si budak teh gitu atau da bae teh mah keur nepi ka baleg can boga milik ieu bapana teh aya budak geus gede geus SMA geusna karek boga milik atawa kawin karek boga milik dekahan ye teu naon gitu taosna baheula urang dekahan kolot can ekah ade dibalikeun urang teh balas sakolot nikahan kolot urang teh menang tos maot kolotna wios nya kolot geus maot dekahan dikorbanan wios nya aya jelema nu ngatemeunankeun naon sangorbanan geus maot nah kitu eta jelema teh teu anggeus teh babacara teu anggeus teu nepi kana tahiyat eta salam karek takbiratul ihram unggul kitu bacanya eta dua heula perkara nu wajibkeun kanu adus head sareng nipas kahiji naon kawan kahiji sapatemon kahiji sapatemon wajib adus kadua bijil mani katilu head kaopat nipasnya tinggal ke kalimat genep enjing insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi